pegawai ibu terbalik. Hapuntennya bunya, ibu kedah melayani masyarakat dengan baik. Tah abi mah resep boga pemimpin teh tegas, wani jeung mementingkeun rakyatna. Saya Kang Muksin gini lihat. Kenal. Biasa tak kerjaan bisnis nu anyar. Wah, ade wae ya mah. Nyarian gini. Di lemur. Kerja lembur ke cara rapi lah. Kumaha itu bisnis toke. Alhamdulillah ya lancar. Lancar. Saya nyobaan deh tah muka di bisnis kita. Meri. Iya tadi reka desa di titah pamajikan ya, mawa bansos. Oleh ke desa. Yang saya tuang barang ya nama. Da orang gede titah ke pamajikan tadi teh cenah erek eten heula ka pabrik. Ka pabrik eta, ka pabrik teh suke. Ayo tuh Kena ngecek lah cenah. Ayo itulah uang barang tadi tuh. Uang ka desa barang. Ayo. Yap. Assalamualaikum. Salam. Ayo neng. Siap kelapa. Uang kilari teng. Ya. Mulin Wah, rame itu di situ. Anjir, obos-obos di tes nerangkan duit bansos aya meureun urang oge sigana mah. Iya bantasan anak. Oh iya. Mohon. Ya betul. Ya, turun Bapak. Ayo tanya. Mohon mangga. Asyik. Ayo gini. Iya, ada sami siapa? Sedapnya. Ya, gitu. Yuk, Bapak, bantasan anak. Siap, nuhun. Mohon mangga. Senam nih para rakyat kieu. Tanyakeun ka si ibu euy sugan we aya yeun urang. Assalamualaikum. Salam. Punten Bu, ibu bade nyanak bansos. Mangga, manawi atas nami saha ibu? Eta ibu mincreung. Dapnya uang pelarian heula. Nuhun. Teu aya da nami ibu di dieu mah. Piraku atuh ibu, meureunnan nyelap meureun. Teu aya Bu, atos 7 kali ku abi di pelajaran ge teu aya nami ibu di dieu. Lah piraku atuh neng sok tangan deui piraku ngaran mincreung teu aya atuh. Teu aya ibu tuh tingali tas teu aya nami ibu di dieu teh. Teu aya. Ibu mincreung teu aya ibu. Lah atuh piraku neng majarkeun teh bansos sanajang orang miskin. Tadi obos-obos meuni mareunang. Kurang miskin kumaha atuh ieu ibu? Dahar ge ibu teh meuni uradina nu harajat teh bungku bari kitu teh dititah corong ibu teh geura. Mani tara ibu teh ari-ari obos ci hujan mah. Sok. Neng teh sadar kitu. Teu sadar kumaha ibu? Piraku neng teh ningali paman teh ibu simbol kemiskinan. Tidak nami ibu tidak terdaftar tidak bantu. Piraku neng ari nu baroga imak sigrong mobil motor paroga. Ari ibu jelema miskin 5 periode menang bantuan-bantuan acan. Neng teh kuduna mah survei atuh tuh ka kampung-kampung teh tingali mana nu bagian kudu menang bantuan teh mana nu henteu. Ya dulur-dulur neng wungkul nu meunang teh jeung udah reukeut ka neng. Ayah mau nih teh ribut-ribut kieu di luar. Iya Bu tah, pegawai ibu terbalik. Mangnya nu jelema mah rampung marunang bansos. Ari ibu nu miskin 5 periode teh menang bantuan-bantuan acan. Di mana keadilan bansos bagi seluruh rakyat miskin, Bu? Nya entos Bu, hapuntennya Bu nya. Teh engke ku abi uang pecatan pegawai anu teu balener. Kupingkeun ya Bu nya. Astagfirullahaladzim. Ibu kedah melayani masyarakat dengan baik. Sabab tujuan urang teh mensejahterakan masyarakat. Ibu paham? Paham Ibu. Tah abi mah resep boga pemimpin teh
tegas wani jeung mementingkeun rakyatna. Nya entos Bu, ayeuna ibu bade nyuhun ke naon? Beas 3 karung, minyak 10 kilo, ayam 1 ekor, terus toko nawe 1 sop. Nah ada dibilang, sareng kopi hidungna atuh 5 renceng, kanggo papadak bumi. Oh, mohon mangga engke saenggalna ku abi dikintun ke bumi ibunya. Mohon, diantos ya Bu, abdi abadi masak di bumi teteu, gaduh minyak sa ketus-ketus acan. Ayeuna teh lisakeun geus sesah, ya, bisa. Mohon mangga ibu, mangga. Mohon, mangga. Bu, kumaha sahe teh acting abi mah? Bagus banget Ibu, bagus. Pasti tasnya si ibu itu bebeja ke warga anu sakampung. Yen ibu teh jadi pamimpin teh anu tegas, berwibawa, paduli ka rakyat anu miskin. Keren, acting Ibu keren. Nah, Ibu tuh jadi pemain sinetron? Atau lamun jadi pemain sinetron mah moal aya dana desana. Udah bener. Sadar kumaha Ibu. Iya, tinggal di pamantu Ibu. Kupingkeun ya Bu, ibu pernah melayani masyarakat dengan baik. Sabab tujuan urang teh mensenjerahtakeun. Iya Ibu ya, anak buah Ibu tak pegawai itu balik. Mana jelema anu mampu mareunang bantuan. Bukan hari itu jelema miskin 5 periode menit menang-menang bantuan ya teh. Gimana keadilan rakyat miskin